Langsung wae nya Kak. Wawancara kuring sareng Azimah atau sareng narasumber dina wawancara ieu nyaeta salah sahiji mahasiswi Rifki. Di dieu sim kuring tadi wawancara ngenaan kumaha saja mahasiswa atau nuhun teteh atas jawabna kami wawancara. Langsung wae Kak wawancara. Rifki jangan teteh saha? Tapi Liviana. Ari ayeuna teteh nyetak jurusan naon sareng ayeuna atau semester sabaraha? Ayeuna teteh nyandak jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Fakultasna Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPS). Terus ayeuna teh abdi teh semester salapan. Semester akhirnya teh. Teteh kawinna di mana? Kawitna di Cicalengka. Waktu di nya teh. Teteh linggihna di mana? Di kos alternatif linggih sareng Ibu Rama. Dia ngekos daerah Panorama di Handap. Dia teh sekitar 15 sampai 12 menit. Teteh upami cara logat kuliah teh aya daerah naon? Cara logat kuliah kamu mah ya tilu anu kahiji SNMPTN atau tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Tak eta mah ditinggalna tina nilai rapot menuju SMA di kelas 3 dugi ka kelas 3 nilainya teh kami teu naiknya tetep gitunya stabil tak biasa gitu biasa namanya. Jadi teteh kawitna teh SNPTN dan jalur undangan di sebelah teh jadi teu aya tes tak eta mah tanpa tes jadi masuk teh emang gimana tino nilai rapot terus keseharian di sekolahna kumaha tadi dinilai oge. Terus nu kadua aya SBMPTN kan SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tak eta mah tes heula tapi sasarengan geuningan seleksina teh sasarengan di setiap sekolah dengan anu daftar sasarengan terus daftarna oke kan beda-beda tempatnya nya. Jadi eta mah seleksi bersama. Terus aya deui SM mah seleksi mandiri eta oge sami tes tapi nya nyalira gitu tesna sasarengan nya. Biasana SM mah kumaha universitas teh ngayakeun tapi rata-rata universitas pasti ngayakeun SM ada SM seleksi mandiri na tes ya. Teteh kumaha ayeuna atau visual skripsi sareng prospek bagaimana skripsina? Ayeuna nuju skripsi kamari teh nuju ka lapangan alhamdulillah ka lapangan nuju nonton wawancara biasa gitu. Terus alhamdulillah jebak opat video anaknya udah enggak regisa gitu yang udah beres lah nyantai. Teh aya hahalang gitu skripsi anu kalang. Halang nama seleksi nama eta mah ku malesnya rata-rata males katakan ulah di pilihan ku males kami pada skripsian emang gogodana teh pisan ai kampung mah teteh kaleresan aya salibah masalah tapi masalah teh malah dipendam ku
apa sahalaman misalkan atas separagat teu nanaon teras kedah sering bimbingan dosen temanya kapungkur teh kan emang pas PPLT semester 7 kan ya si Salengka enten 2 UI ka SMA 8 mungkin kan modal pabumina nya dosen modal kan orang nu butuh nanya orang nu hoyong lulus katanya hoyongna maksakeun ka dosen aya pembuatan nanti saran teh kan ada skripsi saranna kita tadi sok fokuskeun penelitian anu hoyong asasiun gitunya padahal sami wae sih kadang makalah tapi metodenya lebih dimatangkan juga metode penelitian cara dapat informasinya kemana naon wae lewat naon wae ya wawancara observasi tapi kelanjutan ya janten ai makalah mah kan saukur misalkan wawancara nih seharian biasa ai penelitian kadang suka berulang-ulang kan ke lapangan aku dengan tercepat sekali 2 bulan kadang ayah anu bisa sebulan 2 bulan di lapangan aku kumaha penelitian dan aya referensinya sok kenalan heula cik kumaha sih skripsi anu pendidikan kumaha cik aya anu minat teh aya anu hampir sabikeun terus sering-sering baca buku memang bisa baca buku teh emang gitu kirang pisan gitunya kuliah oke ayo pan baca buku terus cari-cari ya jurnal ya isu-isu terhangat lah kalau nama masalah no aya di kalangan masyarakat teh naon wae cik aya nu biasa gitu sapertos rancangan teh aya siswa muslim kan sekolahna di yayasan Kristen Pak eta kumaha tapi diteliti biasa janten anu aya teh masalah anu biasa diteliti anu sejangan teh biasa suka nya janten ngambil misalkan anu kedahna A tapi di lapangan mah B nah eta teh biasa kan aya masalahna naon sih masalahna terus konsultasikan kami misalkan ngelis judul kan nyerat judul naon wae anu bade di sakirana minat diteliti gitu serat teh sok we saseunna jadi konsultasikan ka dosen Pak kami misalkan abi ngajukeun judul sakitu ieu maka ieu Pak ya sisen gitu jadi nantinya ada konsultasi lah kan dosen kami terus di ACC saat lulus pamaksa teh kapayana
diajak diskusi. Jadi aya pengalaman teteh yang nami heula pengalaman dah ngajar di SD kumaha, di SMP kumaha, di SMA kumaha. Aya nama ngaulang-ulang. Tapi teh nya Kak. Ai mama abi mah siga nu hoyong abi teh gila-gila nikah. Mama kumaha nya abi teh nya sok we cenah kumaha we. Sok ngaulang-ulang mangga cenah aya jodohna nikah heula mangga. Aya teteh mah hoyongna ngaulang heula sabari nabung kitu kangge nikahnya adik abi kan ada aya biaya nabung heula lah. Terus kembangkeun karesep. Karena sebenarnya Kembangkan pengalaman dengan kayak nonton pelajaran sesuatu masuk belajar sing leres-leres lah belajarna terus akhlak lah sepuh oke eta dinilai pisan Allah dinilai ganya jadi pani urang naon ya adab lah nang sepuh insyaallah jalan bikin hoyong teh dilancarkeun pani urang saya ka sepuh terus kaburu oge saminya sepuh di sakola urang seueur ngobrol sareng guru teh Bu abi hoyong kuliah kumaha ya Bu aya saran teu aya masukan teu pokona sering ngobrol lah sama guru sareng teteh-tetehna anu kapungkurna kampus kuliah terus ngiringan naon we sapertos di ITB tuh aya beasiswa perintis teh janten nyiapkeun siswa-siswa SMA kangge tes masuk perguruan tinggi nanti katanya dulu jaringan harus nanti tuh sapertos bimbel sok jaringan bimbel mangga eta mah kembangkeun lah bakatna